Mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira ayeuna teh nincak bagian ka-20 teh karaos 20 dinten atuh nya para wargi. Ieu dongeng teh nu judulna Padepokan Sebaraga karangan Rai Salira. Saur Rai Salira cenah para mitra ieu teh aya dina buktos. Nah upami memper upami diakur-akurkeun para mitra, upami dihubung-hubungkeun cenah para wargi nyambung bae. Hubung-hubungkeun we disambung-sambungkeun we nyambung wae. Kacaturkeun kaayaan Mama Kuwu nu leumpang tandang maksud rek ngajorag ka Mungkal Poleng. Eueuh deui tujuanana pikeun nyalametkeun santana nu ditawan ku Basuntama. Hate atuh para mitra Mama Kuwu kacida nafsuna nu jadi lantaran ceuk pamikirna geus kacida teuing lantaran Basuntama teu weleh manjangkeun wae papaseaan jeung dirina. Bubuhan Mama Kuwu teh dina mangsa keur ngora tukang ngalalana sasat geus apa cenah patempatan. Baheulana mineng pisan ngitung lembur ngajajah milangan kori jadi teu matak aneh lamun teh Mama Kuwu henteu kasasar jalan pikeun nuju ka Mungkal Poleng patempatanana Basuntama. Kira-kira wanci liwat lohor Mama Kuwu anjog ka perbatasan Mungkal Poleng. Hal eta katempoeun pisan ku saurang balad-balad Basuntama nu ngahaja nitena. Deregdeg eta jalma lumpat nyampeurkeun Basuntama kalawan laporan yen Mama Kuwu geus anyog. Basuntama mangut-mangut narima laporan. Bari nyarita kieu. Gancang sarerea sayaga pikeun mapag si Arya diperangin. Lengkepan pakarang-pakarang si laing sabab si Arya diperangin geus masyagi deuleu. Omat ulain ulemor. Cek Basuntama. Ya, siapa? Siap. Cek baladna saur manuk. Sarerea pada nyarakel pakarang sewang-sewangan pikeun mapag Mama Kuwu. Aya nu mawa bedog, aya anu mawa harita ge tumbak, malah aya nu mawa gegendir sagala, malah aya nu mawa jamparing siap jeung gondewana nyaeta pikeun mana. Satuluyna Basuntama sapara kancana kegancangan lalempang muru tapal wates lembur nu maksudna rek mapag Mama Kuwu di tapal wates lembur. Sanggeus anjog gerugreg areureun atuh nunggu datangna Mama Kuwu. Sarerea ganjang nyarumput di jajalaneun euy. Sarta saupama si Arya diperangi ngaliwat barongohan ku sarerea sarta sasaak awakna. Kitu sotenan lain hartina dewek teu wani adu hareupan jeung si Arya diperangi. Ngan ieu mangarah pagawean urang gancang rengsek tak kitu. Sabenerna dewek ge sanggup pikeun ngelehkeun si Arya diperangi dina ngoning tarung patutunggulan. Ngan dina ngoning tarung patutunggalan meakeun waktu bakal meakeun waktu nu cukup lila jaba patempatan urang bakal ruksak. Lancaran si Arya diperangin cukup ilmu panemuna tersebut luhung ilmuna tuh lumataknya ayeuna mah kerepuk ku sarerea. Tapi tadi ge disebutkeun sok sanajan si Arya diperangin cukup ilmu wah nanding dibandingkeun jeung dewek ayeuna. Tangtu ayeuna aya di sanapeun dewek ilmuna. Nya sotenan dewek baheula eleh cajaten ku si Arya diperangin. Bane we teh mah baheula. Sedengkeun ayeuna lain deui. Si Suntama ayeuna lain Suntama baheula. Tapi Suntama ayeuna saurang jelema gagah sakti mandraguna loba pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh ka patri ku pangarti. Kumaha kaharti kumaraneh? Cek Basuntama bari ngareretan ka anak buahna. Manehna nyarita lir ibarat goong nabeuh maneh. Atuh para mitra sadaya balad-baladna nya tujuan. Cenah tujuan jeung ngarti jeung dinya tujuan lamun ngaliwat cenah disasaak. Iya kartosan. Terus abalah, urang ngabongohan we sekalian.
sekalian orang awak-awakna sasaak tulang-tulangna lah urang bubukeun sekalian disop sekalian cek balad-balad ngababarikeun naker ka mamaku Arya diparangi pokna tereknya saak awak mamaku bari rek disop segala rupa ngareken mamaku teh jalma nu bolostrong taya eusian ngareken lodong kosong ngelentrung ngareken eta we cenah para mitra jelema anu balilu sok padahal apan teu kitu apan pangna mamaku wani ngajorag ka mungka poleng sarta manehna datang sorangan eta teh nandakeun yen mamaku saurang jelema nu ngeusi ku pangarti pinuh ku elmu pangaweruh sarta siap pikeun nying hareupan naon bae rintangan jeung halangan pikeun nyalametkeun santana nu aya dina tangan-tangana Bah Suntama. Memang para mitra pikeun Bah Suntama gede kayakinan yen dirina bakal bisa nyangkalak mamaku Arya diparangi. Ari lantaran apan sasatna mamaku teh di luar daerahna lian ti kitu lantaran Bah Suntama geus nambahan deui ilmu panemuna jeung aji pangartina nu ceuk pamikirna Bah Suntama mah bisa nalukeun mamaku nya ku dasar eta Bah Suntama teu nyesakeun badad loba nu di lembur teh tapi cukup 10 urang kitu ge pangartina teu pati luhung minangka pangluhungna teh nyaeta si Gedir lantaran da pugu apan sabagian gede balad-balad marilu kaki jabud pikeun nyerang sarta ngancurkeun karang kamuliaan. Para wargi sadaya sedengkeun ari nu ditunggu mah nyatana mamaku. Harita keur lempang tenang naker sarta rarat-reret lantaran sieun aya cenah para mitra sadaya. Sieun aya pitapak nu bakal nyilakakeun kadirina. Sieun aya senteg nu bakal nyilakakeun kadirina. Lantaran teu mustahil di eta tempat penjahat nu sakitu mah sok diulik sok nyieun pitapak minangka nama. Teu lila para mitra mamaku teh anjog kanu keur ngarintip. Balad-balad Bah Suntama geus pada siap nempo mamaku pakarang-pakarangna geus dicarakel pageus naker sarta siap pikeun dipake nandasa mamaku. Sageus aya gigireun nama pisan. Saurang anak buah nyatana Ki Gedir mere komando. Maju! Ceuk Ki Gedir mere parentah. Anak buah ngarti kana eta komando. Meh babarengan tinggara jeleng bari ngaheumbatkeun pakarang-pakarang. Disabetkeun kana lebah mamaku anu keur lempang tenang. Nu pangheulana para mitra tukang manah ngan untung mamaku anjeunna sadar ngai karasa angin panah rek nyerang ka manehna. Mamaku gancang ngagilek atuh panah terus langsung nancem kana tatangkalan. Seak selebar seseukeut pakarang ting kulebat ngancam ka mamaku. Kituna bari ting sariuk sorana nandakeun tarik-tarik nu nyarabetkeun pakarang. Sedengkeun para mitra ari mamaku pohara ngarasa reuwasna. Tapi lantaran ceuk tadi geus sasat mamaku geus kapatri ku pangarti, geus kaeusi cenah para mitra. Ku aji nu pinuh ku ilmu panemu angin-angin nu ngahiuk tina pakarang teh karasa pisan ku mamaku bubuhan mamaku seukeut perasaanana pelentung mamaku luncat sakilat naker sarta bari jeung ngajuralit sagala memeh napak kana taneuh dua suku metang ngahanca dua lawan nu teu jauh ti dinya jebet dua musuh kahanca pisan ku suku mamaku. Atuh koloyong bangkieung anu kabeunangan ku mamaku teh ting koloyong sarta berarubu. Celek mamaku harita napak dina lemah sarta mencerong ka jalma-jalma nu tadi ngabongohan ka dirina. Teu sangka geuning di tempat ieu aya bagong-bagong bayang anu sok sururuk ngeneangan mangsa nu keur bongo ceuk mamaku. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
Para mitra sadaya ningali nubra buru rarubuh teh para wargi mamaku nyeng serike sedengkeun ari balad-balad basun tama harita ngabongohan teh limaan tuluy harita teh harudang deui bari nyarkel pakarang limaanana ting lalejeg ngelingkung mamaku cakakak tigigireun mamaku kadenge sora nu seuri meninya kakak ret harita mamaku ngareret ka pakagigir. Ai para mitra breh teh katempo mamaku si horeng si mana horeng basun tama sarta 5 urang deui baladna. Bagia euy diperangin papangi deui jeung dewek deuleuy teu sangka urang bakal papangi deui kumaha kaya dipakuon cenah bae jana nikah teh jadi kubu di karang kemudian. Hebat aya dikarangin kumaha bejana kaya dipakuan naya kemajuan sama dari kuan ku Andika atawa beuki mundur euy cingan dewek bejaan cek basun tama bari nyakakak seuri sarta nyarita setengah ngahina ka mamaku. Sundama kaula datang ke tempat Andika lain rek laporan lain rek nyaritakeun kaayaan di daerah kaula dari Sundama. Tapi kaula datang ke tempat ieu iwa direk mawa mulang deui anak kaula ngaranna Santana. Dibikeun bae rek dibawa ku kaula. Atuh cenah teu dibikeun bae upamana teh tan wande kaula nyieun tindakan sarta bakal ngaburak-barik lemur Andika deuleu. Kahar ti Sundama cek mamaku Arya diparangin cumarios anca ura tetela bari mencrong ka Basuntama nyarita kitu sotenan ngahaja maksudna nembongkeun sima ka Basuntama saparakanca. Wah dedengean rek nyokot si Santana sarta lamun teu dipasrahkeun Andika rek ngancurkeun ieu lemur. Teu salah Andika ngomong deh. Nah nu bakal hancur teh lembur kaula atawa lembur Andika rangin. Buah-buah lembur Andika nu bakal hancur lantaran kaula geus boga palintangan. Yen lembur Andika bakal hancur jadi lembu. Harta bana baris aya nu mawa loba jelema nu paraeh sarta mojang-mojang pada Marawa kabur deui cek Basuntama anggura nyeng serikeun ka mamaku. Ngadenge omongan Basuntama mamaku ngarasa panas ngadenge caritaan Basuntama kitu teh ateul leungeun mamaku harita ngandirina usaha satekah polah pikeunahan kasabaranana jeung amarahna lantaran ceuk pamikirna bahaya lamun dirina ngumbar amarah pok mamaku cumarita. Sundama kaula geus moal loba ngalobakeun carita lantaran taya guna taya mangfaatna sarta kaula embung ngayakeun riributan jeung Andika saparakanca lantaran geus kana tangtu Andika saparakanca bakal cilaka ku ayana kitu gancang geura pasrahkeun deui Santana anak kaula lantaran ayeuna keneh ku kaula rek dibawa mulang deuleu cek mamaku tandas pisan. Pangdenge dewek sabatur-batur bakal cilaka ku Andika. Nah boga ilmu nanahaon Andika teh deuleu sias rangin. Andika teh boga ilmu naon ye? Yen kaula sabalad-balad bakal cilaka ku Andika. Rangin? Tapi kita teu naon-naon. Teu naon-naon. Ayeuna kaula rek neduna naon rupa kahayang Andika. Nyatana menta deui Santana tina tangan kaula ngan aya syaratna rangin. Teu hese syaratna mah. Geura liwatan heula balad-balad kaula anu ngalingkung ka Andika geura prak rangin eta laksanakeun.
Eta mau ukur nyoba we ka di karangi. Geura praklayanan heula balad-balad kaula nu limaan. Tak engke sabada eta kakara kaula hareupan ku andika. Cek Basuntama para wargi bari tutunjuk kanu limaan nu harita ngalingkung mamakuwu Arya diparangin bari marsat pakarangna sewang-sewang. Suntama Hade ari kahayang andika kitu mah Suntama ngan ulah nyalakeun kaula saupama bae balad-balad andika carilaka dabongan kahayang andika sorangan apana. Cek mamakuwu bari mencerong Basuntama tuluy ngareret kanu limaan nu ngalingkung dirina bari samagreng pakarang. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mamakuwu Arya diparangin mencerong ka Basuntama tuluy ngareret kanu limaan nu ngalingkung dirina anu geus samagreng ku pakarang. Pok mamakuwu Arya diparangin cumarita prak atuh rek kumaha kaharayang andika bangsat sia. Prak geura tarajang awak kaula sarta gunakeun pakarang aranika deuleu. Cek mamakuwu Arya diparangin. Cek paribasana kagok asong, kagok borontok kapalam caramang, ditantang pisan cenah sakalian manusia model kitu mah. Atuh pogo we nu limaan ngarasa nafsu, teu loba carita deui seak-seak limaan nyerang ka mamakuwu Arya diparangin. Meniput bedog-bedogna harita teh nyeleber, ngancam awak mamakuwu. Mamakuwu anu sasatna geus loba pangalaman, legok tapak genteng kadek. Diserang kitu teh henteu geumpeur. Blak mamakuwu harita ngaragrageun awakna nyingkahan 5 bedog nu pating seleber. Tuluy ngagorentel bari ngajejek saurang musuhna. Poloyong nu kabajega suku keteh ngoloyong para mitra sadaya. Rubuh korejat mamakuwu harita hudang deui meh bareng jeung tadi rubuh tuluy 5 anana miceun eta kasempetan. Teu miceun kasempetan mudag mamakuwu sedengkeun ari anak buah Suntama jeung Ki Kedir jeung nu opatan deui masih kene lalajo nu tarung. Seak-seak 5 bedog pating seleber ngancam ka mamakuwu. Mamakuwu gesit nakeran luluncatanana dina ngoning nyingkahanna serangan-serangan bedog musuh. Nyaan hebatna mamakuwu estu hese pisan di arahna mamakuwu teh. Linghas kacida para mitra. Gesing kadeseh sanajan dihurup kulimaan bari jeung marake pakarangge. Bubuhan mamakuwu apan keur ngorana teh jawara. Dalah Basuntama ge apan sababaraha kali eleh jajaten ku mamakuwu teh. Akhirna mamakuwu bea kasabaranana. Harita ge para mitra sadaya celeng harita teh mamakuwu luncat bari nyingkahan serangan. Barang jeung kitu sakilat naker leungeun newak suku saurang lawan. Tuluy diangkat bangun hampangeun naker, tuluy diputerkeun luhureun sirahna. Atuh puguh we nu diputerkeun teh gogorowokan ceceleuweungan. Lantaran sieun dibabetkeun ku mamakuwu. Nu opatan ting rarengkog nempo balad-baladna diputerkeun ku mamakuwu. Teu wani nyerang deui ka mamakuwu lantaran sieun keuna ka baladna. Sedengkeun ari mamakuwu angger muter-muterkeun balad lawan. Koleweng harita ditinggangkeun ka baladna keneh. Bruk nu katinggang teh para mitra, harita nu ditinggangkeun jeung nu katinggang teh rarubuh pating terero lantaran diaradu sirah. Sarta tina sirah duanana kaluar getih hirup, nempo 2 baladna jadi korban. Pohara nafsuna pikeun Basuntama gancang marentahkeun kanu 5 baladna ka asup Ki Kedir sorangan. Atuh teu loba deui catur 5 jelung jeleng ngaraponan mamakuwu ngabantuan nu tiluan. Jadi 8 urang para mitra nu ngahurup mamakuwu
Dalapan bedog teh ti dalapan musuh pilih genti. Ti dalapan madhab parameter dalapan bedog pilih genti mutbat ngancam mamaku. Mamaku rikat nakeran harita ge. Dina ngoning nyingkahan serangan-serangan lawan. Celeng mamaku luncat. Bari ngetig pepeuteyan saurang lawan. Celeng bedog na ngaceleng. Tuluy diburu ku mamaku. Sakedeung bedog lawan geus aya dina tangan mamaku. Burudul balad-baladna basan Suntama. Gancang muru bari nyarabetkeun beri bedogna. Mamaku migawe eta pagawean nyata gerakan tadi. Gancang ngaragrageun deui awakna sarta bedog diputer ngarasuku lawan. Dua urang lawan beunang pramitra sadaya dicacar bolang para basukuna. Nyaan dibabad di lain bobodoan. Gero nu kabeunangan suku harita tinggarero tuluy ngedeprek. Atuh para wargi sahenteuna we palebah bincurang beunang ku bedog. Jeleng mamaku teh luncat ngajauhan lawan tuluy ngajega mencerong musuhna. Sedengkeun nu tadi ngahuruk nempo dua baturna kabeunangan sukuna teh jadi rada mariris lantaran bisi kagiliran beunang. Beunang ku serangan mamaku kabeh pating rarengkog sarta ngareret ka Basuntama. Atuh Basuntama harita pohara ambakeunana lantaran balad-baladna taya nu mampu pikeun nyangkalak mamaku. Haok Basuntama harita ngahaok ka balad-baladna. Hei barudak, gancang malunur sia kabeh. Munur. Malunur maraneh kabeh. Keun suali mah bagian dewek deuleu. Cek Basuntama nitah munur ka balad-baladna. Atuh puguh we aratoheunaker balad-baladna. Eukeur mah eukeur geus miris ngahareupan mamaku. Kari-kari diparentah kudu munur. Atoh kabina-bina cenah para wargi. Lantaran geus teu wani ngalawanan mamaku anu memang lain tandingan manehanana. Ngaso deui para wargi sadaya, ngaso deui ngaso. Sadaya nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Harita para wargi sadaya Basuntama nitah mundur ka balad-baladna. Atuh puguh we aratoheunaker lantaran geus teu wani ngalawanan mamaku nu memang pilih tanding. Sakitu ge untung mamaku henteu niat ngabinasa. Sok padahal mu niat mah binasa teu hese pikeun mamaku ngabinasa nu limaan. Sanggeus balad-baladna malunur ka asup Ki Gedir. Basuntama harita teh ngalengkahkeun sukuna ngadeuketan mamaku pok cumarita kasar gariha naker. Hei, haria diperangin. Andika memang jago deuleu. Memang balad-balad dewek tayan muat pikeun ngalayan pangarti Andika. Tapi ulah gede hate sia diperangin. Lantaran dewek nu bakal nyangkarak sia deuleu. Sartapan kitu pisan tujuan dewek. Ngahajang menang Andika pikeun jadi tumbal di tempat deuleu. Cek Basuntama tipu pun cereng ka mamaku. Sedengkeun mamaku ngadenge caritaan Basuntama sarupa kitu teh. Anggur seuring ngahehe, bangun ngarasa lucu. Pok mamaku cumarita. Hehehe Suntama. Karunya teuing ka anjeun teh Suntama kaula. Geuning tiba heula meula nepi ka ayeuna anger we taya euy. Ngagugulukeun teh kajahatan we wungkul. Ngalajur nafsu ngumar amarah. Tunggul dirarud catang dirumpak teh lain bobodoh. Cing atuh eureunan Suntama kalakuan goreng teh. Geura eling sarta babalik pikir Suntama. Ulah ngagugu teuing nafsu, ulah ngumar teuing amarah. Nu temahna bakal nyilakakeun ka diri anjeun. Anjeun baris cilaka dunya rawuh akhirat. Masih inget apaan anjeun teh umur geus kolot, geus tereh pae.
angguran pigawe kahadean pikeun pibekleun anjeun atung ke di akhirat Suntama cek mamaku tenang nakera nyaritana. Waktosna para wargi kumaha jawaban Suntama diajak ku mamaku sangka nuju kana jalan anu bener, jalan anu lempeng nu dipirido ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangge ngajawab ieu pertarosan urang teraskeun enjing.